aduh anak kumaha teh kali tina bang baru melaku hei awewe sabelaku apaan tadi teh kan calikna kompor hurung bari ngahurun sulu lamun cek urang mah calik mun di Jawa mah colok mana kolot-kolot beki ka awewe da urang mah ieu lamun aya awewe kitu biasa urang mah tahan diri tahan harga mun anu ngaliwat tara urang mah demi Allah sabab urang mah boga pamajikan oge dikuku hiji-hijina urang mah cemepem kan urang pamajikan sarua ka jelema sarua urang eta makhluk Allah maka jeung nyebutkeun teu boga pamajikan urang mah ai ka dieu teh aya ceedoh ya pas malam Jumat mah terbang nepikeun ka ceedoh kasurupan 40 kali balikan sia ai sinena teh Cicamaya sinena teh dina lagu ari biasa kana ai lagu teh bangkung hideung bangkung hideung eta teh mayagana teh ieu teh make baju hideung nah di ceedoh belecek teh baju bodas grebeg teh sia cek urang teh kenging acuk bodas atuh baju aku bangkung hideung baju bodas geura ngigel teh ieu kumaha we geura ucing di tarasonan geura cek urang teh ababung hina kita jolin cang ceedoh ya kita wah ai ditanean kurang teh sugan teh Rizky atawa Intan Mas Berlian naon cai papang punten ceedoh wah ai ngaranna saha nu aslina hoda ajuk ambeul cenah mangemot cenah eta teh ceedoh gereng mareta lagu Radina terbangke karedok lonca kepala heur-heur tuh lagu goblok atuh ger sama lada surang teh nanahaon jadi cabe teh mahal eta teh 2000 ya padahal gara 2 siki ada ger sakana maranahan ayeuna maranahan anu pangurah-murahna teh kacang ieu eta teh kacang naon sih teh kacang beureum kacang hijau anu pangurah-murahna mah kacang kubereng ya karena ku hama jeung urang mah nyeri hate dodo apan urang teh nabe teh di Kampung Benying dieu nya sing demi emang ngomongkeun kisah nyata aya ngaran Kampung Benying biasa teh anu ti Giri Harja katongo ngaranna teh Kampung Benying eta teh ari anu deket dodo mah eta Kampung Betot kitu sah dibetot teh merengkel si eta mah dan urang mah dibetot teh beu cosok awewe kanyadi sok sia antar sia teh nu ngaliwat bagian hansip Kang upami bade miriwitkeun kedah di talian naon sabab bakat kula bade tiup manehna teh batu gejrok ka jerok kapan di talian nu berekaring ngenyah aya mah piriwit Allah aya isuk modal lain mangke saja jelema make jeung modal piriwit ada beda biasana ge piriwit mah sok di talian dia mau ngajago grepet nyarekan ieu nu ngaliwat oi gejrok ka jerok ai teh borok piriwit Allah apa kayak itu ajak pamajikan apa cenah itu teprit jorek piriwit celak palingan naik gujrut teh aya di walini cenah aya jelema cenah nyokek kulinis piriwit aduh Gusti anjing diomongkeun sih ulang ngomong-ngomongan cek aing meurepan ulang lalawara dadari geus datangan si kacu masih euneun ya sagala keamanan teh mimitina teh ti hancip ti hanapeun bener contohna urang tadi oge ngalalakonkeun urang naba mat kadenya ye urang menyeri hate dieu naon aya ibu-ibu di nya teh di hareup teh cuk urang teh ibu ari babatur teh ti heula pangheulana curang teh ibu aya anu ngalangkung ya goblok atuh teh nolong terus teh tiga nu duit ribu hancip tiga piriwit ya cek aing oge sini kurang gede mah kasih mah ngarewat
Nap, anjing. Oi. Ari geus jauh meurepan sia mah. Naon? Oh, badong ngarti mana bahasa kieu? Teuing. Tadi saya lupa itu aya nu ngusurukeun. Sok urang mau ngenerjamaah sok. Tuh. Naon sia make kikitu ah. Ieu teh tadi lumpang ka ditu. Yang mana tadi perkosa 2 kali. Bener. Tenang bener. Sok naon deui tuh. Oh, urang nyaho. Naon? Panganten deuk dikawinkeun kitu teh. Bener. Oh, bener. Nyangka. Nah. Oh. Ada tadi disungkrukeun can aya cek eko rek dikitu teh. Bener. Heeh. Si acu bibirna jeblek. Ai, goblok. Sugan bener. Siapa nafsu gini? Sarua gitu jeung aya nafsu. Di golai kancang. Nah, Kudu brago nih. nah maneh mah tuh lain jelema disebutkeun jelema da kitu bentukna juga koreaks. Heeh sia. Ini aing mah ka dieu mah di miarong. Aha. Anu ingat kasih jenat aing mah. Kasaha? Kana nanya kunyung beas. Kunyung beas si jenat. Manya ari ieu teu mere ka aing. Buru-buru piye? Eta nyarios tong kami gagentosna. Keur mah bibir teh sia teh goreng, tambah kaluarna meni butut. Oh, sok ngalaku mah sok. Sok ngalaku. Kalau nyaan sok ngadepluk. Arek nurutan parkir aing pas hansip sugane madol piriwit. Rotong tetu. Ai teh meni loba motor teh. Motor sok anakan gitunya. Meni renei. Ari eta teh belum ingat teh aku ngabrabukeun ka urang geus saha. Bapak Encang. Eta teh Nya. Itu kira-kira apa nyawer ka aing. Sok teras. Tuh nya. Loba di motor. Mopanya karena kan eta teh euy. Wayah kumaha diperkosa. Ai motor meni loba kana nu ngaliwat. Lain hayang teh kumpul kancang teh mere mah boya hati atuh ya teh. Tapi tengah mah dilakukeun tah. Usaha teh. Sok ya teh. Ya eta meni kaburawah gitu. Juga garong japloknya oh. Soak kurang oke. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah. Bener ka mana mah. Bisa lu aduh. Apaan tiluan? Lah kucang ada cang. Main si kucang. Asia mah kaos tukang kredit jo nagihan. Urang ngelakukeun aing boboro. Kancang. Ye. Coba isuk aing ngarenseran. Coba aya na tuh kuku gajina. Mau nyebutkeun cok bungkus teh. Jadi Main. dai panitia na oge. Tuh sia marukana teh kumaha jo. Tuh sasalaman. Lo sangat tak kerana Ye. Hei, teh kotak amal ye. Ini kurese sok. sia mah untung dibere. Aing mah jeung si Kodo nyeri hate kuye. Saruanya ayo jelema butut dibere aya nu karasa gitu. Aing teh ieu sumbangan di masjid. Masih teh jadi nyarekan bahatur. Kok kami tidak teh atuh budak pelamaran we ta cara kencang bae
Loh, sakitu mah urang teh sekarang menyeri hate lo kena di kocoran aing mah. Ini wilah-wilah. Wilah da sarua urang ngopi atuh ye. Urang teh makhluk alam. Ayo, ieu mah lamaran. Saha ngaranna? Pancang. Atur nuhun ka Pancang, mudah-mudahan ku abdi doakeun. Atur nuhun goblok. Dia bener kang ngaburinya. Ya kelepasan goblok. Kan ngalapak. Kalau dari kitu ibu di kitu. Oh, ini ngaburinya. Ngaburinya. Ah, dodo urang mah tong dikebukan sirah sieun modal piriwit. Urang. Ngaduakeun lain ka Pancang. Wah, pasti Sok we sia ngadoakeun da ku aing mah didoakeun. Apik sia cantik mare mah cing leungit. Oh, kudu nyari doakan cing langit mun urang mah dijunjurigan. Bae ku urang mah disugan teh Pancang. Ah, sia mau diijabah. Da sia mah ngajedog lagi kerak neraka. Aing mah diarungkeun. Terang. Cing bapak disugan. Aya ancan ke bakar hijau. Situ. Cicing sang, tah ku abdi tulungan. Lah, dilungan-dilungan urang mah nyeri hate sepatu eueuh sabeula aing mah ka mana tah. Oh, jabat teh dibareng ku Pancang. Jeung Pak Iye aing mah. Aing mah di akhirat tah aya jelema di tenggelam. Budak. Naon sababna sia teh? Pok wae kat. Ada naon di Naon dong ka? Asal sia teh dibutuh ikat teh. Goblok. Malaikat kan. Pamali sakit doraka hayang biji ngising piriwit. Kat. Hehehe. Itu di tenggelam aing teh tukang bobak belur. Eta teh tukang kenang. Modal. Pok. Ini tukang. Ah, Ayo tukang kolat teh tong. Aja tukang keyboard. Aya tukang suling nyu mah sono. aya pelawak sia sebeuh Ya sorangan. pelawak pacisa anu nyerikeun batur anu ngobobot bakal ka surga. Aing mah kepuruhan pisan da aya. Oh, sia aing menyeri hate. Aya naon mana sampai ka surga? Nah, kumaha? Aing mah bisa. Kumaha? Allahumma lakasumtu. Pamali sia jampe di bulak-balik begitu maling jampe paragi ieu atuh. Paragi dahar nyeri piriwit. Ada urang asa hihirang kayak tadi teh kemana sapatu we. Sia pake nenggel atuh di ngaburinya. Kubong ka jelema goreng patut bledog teh. Urang mah. Hayang urang, Cuk. Aing mah teu butuh. Kababaturan mah kitu. Budak. Nyeri eta teh sakitu teh. Oh. Kitu lalaun. Tah. Oh, kudu kitu. Urang teh lalaun teh babaturan mah. Dodo geus beureum. Ieu mah sia mah. Modal anjing. Lain cing ngomongkeun ai si panon barariji bibir kaluhur kumaha we jiga entot menang mencit. Aduh Gusti ah. Teh mah lieur cenah. Geus ah tong ngomong-ngomong saweran urang nu nyeri hate maneh melang saweran. Sakuan. Koper maneh ngan hajat. Jangan mere ieu mah 10.000. Betul 10.000 nyaho. Sia teh atuh sakieu oge Sakieu aman. oge kasih lain teh kapan nganggap Oh, monyet tuh. Monyet mah di mana-mana ka dirarangkenan. Wah, aing mah sok sieun mobilan di masjid di atuh. Yang masalah duit. Udah aya ke sawari rezeki. Hatur nuhun teh. Naon sia digoromel? Ai di gorongnya mah urang mah supaya aman, contoh teh katuran.
lamun ringkina masing-masing hayang gede dosana gede. Urang sebagai pimpinan Ayano culkat. hayang amat dengekeun ieu contoh ke pimpinan. Lamun pimpinan Hiji urang mah aya nu cenah daerah. Aya nu cenah we urang dia aya urang mah teu kentos nyawe nyawe acana. Si lebe. Artinya we ketai. Kapan lebe mah cek RW oge kaya mah. Naon eta maneh? khusus Pak. Alah, dia menang sabaraha? Sia 130. Demi aro. Kakuan. Apa hayang doraka mas ya? Doraka yang mana yang doraka hidup mah. Astagfirullahaladzim. Jelema geus kagok. Ulah na bikin ka kitu sia teh acu. Naik geus kagok hirupna. Sakana nyawer. Wangi kan. Sakit anjing. Urang ngalabu eta. Cok nyanyi halado. Tong ngomong-ngomong masalah saweran kene da masalah eta mah urang aya rigina meureun. Alhamdulillah. Lamun Allah innalillah. Apa orang teh seucap seutik ke geus rekaman. Geus rekaman orang teh malah mah dijualan ge urang mah beda jeung marane. Naha? Aing mah jeung rambutan. Ngajualan kaset. Rambutan sabeukeut kaset hiji. Aduh Lagu naon sia teh? lagu anu cinta siap ya. Oh anu salalalalala begitu. Slilililililil. Slululululu. Oh. Cing sok mana kabaan? Mana dia? Ya. Video siap. Ih. Rek di tupe ketang. Dodok geus tong. Ini mana? Mana suara urang suara leutik, mana suara gede, ieu suara Urang nying edan sekitarkana tuh di ieu suara leutik, suara gede, suara anjing edan. Siap. Sialalalala. Sok mana sok mana? Merahkeun. Awas aing koplok sia teh. Da eta atuh nyaret tong kuplak-koplok atuh. Ini juga buta si Arujit sih teh. Ini mau polokotono aing. Jeung bau. Kau bibir pada barang hakana ge bancet. Eta ieu ngalamutan ruhai. Ciut. Hanya kena tukang suling. Gila. Oh di karena di Ditempok ku aing. di akhiratna eureun sia nyuling teh. Kurang ngira ngalaguna tuh kieu wae teh. Sla, Naon ini sama joki kieu anak. apaan sla? Oh. Sri, slu. Ya, Biasa tuh 1 2 3. Baru itu sia teh garah ngeunah. Dengekeun deuk. Lalalala. Slilililililil. Aing mending kana Mang Uun we ya. Oh ganti ya. Ganti ah sama. Aya ninja euy. Ninja sia sok ngaliwat. Oh, pedang dicukan. Siap. Musik. Aduh, Lalalala. Lala, lili lulus ya teh. Salah lili lulu. Paling nggak dina rekaman Encang.
Dek namahan deui. Abang loba baturna. 1 2 3. Culun. Asia bisa enter. Salalalalala. Lili. Siap. Gusti Nagung. Ganti kumaha si eta teh? Kusaha? Kapan? Emang ka dieu maneh turun lah. Cuma dibayar aja. Tong karunya nih. 1 2 3. Salalalalala. Lili. Sulululululu. Dua kali apa dodo eta mah teh? Salalalalala. Lili. Sululululu. Au. Sakali deui. Asa teh nonjok kitu atuh. Mah balik jelema sama waan jelema kitu. Jalan deui. 1 2 3. Salalalalala. Lili. Sululululu. Salalalalala. Lili. Sululululu. Ngawut tuh jelema emang. Mau balik. Si eta mah Goblok sih anjing. Kesekeun kaki naik depan goblok. Yang kekesen banget aja kodok. kodok masuknya nyamun Heeh, teu aing mah. urang ieu meni kaplek teh ka dieu ampe asup piriwit aing tengah sih ieu mah tong cenah nyanyi-nyanyi nu kitu maneh mangga sih urang dibentuk maneh mah jadi tukang kecelek nu enteng heuh. Tah maneh jadi tukang rebang. Bung teuing tukang rupa. Urang sih nena daripada teu balik Teh tukang rebab mah siapa geus kolotna ge darengdek teh. Sok dengekeun ku sia dia tukang rebab bawah nu janggereug ka beo ge. Itu kan suling di Pumaruhak. anu ribu main tukang suling anjing bikin piriwit Itu nyaho piriwit mah dihanap cek orangnya mana mah kira-kira kebalik ngalabukeun mana mah jadi tukang kecelek jintek kocek sakitu gawe maneh sia wae Ngara enteng sia teh. maneh tukang rebab sakitu maneh Nya Nya tukang sia teh Yo geus modal. Moga si ah Pernah salah gue sama mau balik iya daikan kacu di kumaku si kodo nung urang mah wah kajian ngesan Ini aing pangset sih lu 3 blok. rasa strawberry ciduh aing mah. Lu aing atuh. Goblok dikana beungeut sia. Jengkol. nah boga banget gitu kan Naon? mamanya tadi nyuter gitu bah nah mereka kena banget boga banget gitu Nya boga kok mana banget sih teh padahal beungeut. banget gitu mah kado belagu teh belagu Kayak ulah ngomong sama nih. Mana beungeut beungeut. Saya beungeut. pipi Beleguk. salah banget balik nu kitu Iya. lain teh mah tukang irung weh Belum nanti dari pelawak ke sebel tenang mana ini lu sama saya banget panas ya. Iya. Tarang. kalau kurang memakai ketue belagu sama kodok Nah, beungeut mana koplok sih teh? Iya beungeut. lain teh mah biwir sih teh
Mana? Ka dieu gara kolokan urang-urang bejaan. Kamu di kana beungeut. Nah eta Kecelak saeutik. oh aing mah sehat ngikat gigi enggak unggal usik Meni tiis ngecret. Kecelak saeutik. aduh teh hayang bejakeun ka Ceedoh aing sok gabung kena atuh tulungan Ari beungeut kieu tah gasok. mangga kasih kurang oke kumaha tenang diatur mana yang tadi tukang rebab sok dikurang dicek heula rebabna kumaha Kumaha labuna? cek urang teh tangga keurileun Cek urang. mana mah tinggal muturkan suara sinan pasti ya Cangkurileun cek mana teh? Cek urang teh. kabaksa Cek mana teh? Cangkurileun cek urang teh. Gampang. Cek mana teh? Cangkurileun. Gampil gitu mah. Cek sieun teh. Cangkurileun cek rebab teh. Mana mangga cangkurileun. kurileun Cangkurileun. Cangkurileun. Rahain penungan tuh seteh montong lilis satu kecerek montong pengeles ya kecerek montong lilis sumarak itu cakap lagu ini kabina-bina Aduh bareng jeung eta mah jeung rebab. Menyel cek namun kecerek nepikeun kalang bandir itu kumaha ngalakuan aing muncul tau tadi jeung kada bau. Asa wa goblok. aing mah kumaha ieu mah maneh mah ngalagu silili teu balik ayeuna di bawah ngalagu eta teu balik Cangkurileun. teu urang tepan urang sinena maneh rebabna situ tukang ngecek heuh cek urang teh heuh kan cek urang teh kitu ah eta cek teh satruk aing dua kali ge kodok Sok saya teh cing bener heula kecerek. so Mari atuh pagadol atuh ah. Menyel cek. itu sama tuh siapa boga balikan kita ngalagu bersama tuh sarua nggak coba sekali sayang boga tugas meureun bakal